wargi anu mulia sumangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita atanapi dongeng Sunda di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalian aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Peripados tiasa nepangan di palawargi sadayana dina denget ieu peribados seja medar deui carita anu katunda, carita atanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincakana bagian ke-27. Atus sadaajana sapertos biasa peribados anu baris medari carita oge anu kaleresan nyerat ieu naskah boleh-boleh saja nada dihapunten ka palawargi sadayananya. Wah pilih saupami tema aya anu kaleresan kasabit nami kasebat asmana oge padumukan atanapi pilemburan anu kaguar kabaca-baca atanapi ka sasandak dina ieu carita. Ulah kirang-kirang ngahapunten kumargi pami tema kaleresan aya anu sami. Ieu mah sanes anu salaresna atanapi sanes anu saenyananya mung sabatas carita gitu tah anu teu aya dina kanyataanana kitu nya. Nuhun. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos. Ieu carita Jaka Lalana bagian ke-27 sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Sora recet anu tarung teh ngajadikeun sirgun. Tita tadi nyegrek teh nyegrek sare teh asa kageuingkeun. Atuh manehna teu nguliat sabari heuai. Ret ka sobatna nu duanana keur pating kowowong bari humarurung. Bangun keur ngarandapan ka nyeri. Puguh we atuh sirgut teh reuaseun. Boa-boa cenah aya begal anu ngaroga hala dua sobatna nyaeta Karsoma jeung Yayat anu katempo keur sosongkolan dina leutak garing. Ret sirgut teh ngareret ka palebah Kang Ishak anu keur ngabedega teu jauh ti dua urang sobatna nu keur sosongkolan teh. Tuluy we ngareret deui ka palebah Anggala nu keur melongkeun anu tarung teu tadi oge ke anggangna.
Nah atuh ari kebek teh Sirgut ngarenjag bangun anu reuasna keranan. Manehna tuluy nelek-nelek anggalan tepisan. Mani teu kerung-kerung atau halisna oge bakat ku hayang sidik kana beungeutna anggala. Dina hatena galecok kabakupananya kalayan ngemu kaheran anu pohara. Ih, nah bener gitu kita ngalian dewek teh sidik pisan geningan. Eta teh geuning Jumani. Iya memang Jumani dalam dedegan nama moal kapilek moal kapalingan deh kah. Tapi nah aya di dieu nya pan sidik geus maot Jumani teh. Samalah dewek pisan anu ngalantarankeun manehna paragat nyawa oge pan. Alatan dewek kalepasan ngaroga heula di sawah sababaraha tahun ka tukang. Nepi ka dewek asruk-asrukan kabur ti lembur. Da puguh di udag-udag urang lembur jenggung nepi ka kiwari. Tapi asa kumaha nya dinya. Aya jalma nu geus maot bisa hirup deui ih. Asal ngadadakeun deh kah. Moal dek mares pati ka dewek. Kitu keurentes hatena Sirgud anu tetela geuning. Manehna teh si mana horeng. Sirgud teh nu aslina mah Siladung teh mitra. Siladung mun nu sababaraha taun ka tukang kungsi ngaroga hala Jumani di lembur kampung Jenggung teh. Anu kiwari manehna teh geus ganti ngaran. Sasat dilalani ku batur-baturna jadi ngaran Sirgud. Siladung anu pareto kungsi boga kasus atawa boga perkara jeung urang Jenggung alatan jadi buronan sasat nama lantaran ngaroga hala Jumani nepi ka maotna. Padahal nusannyana mah Jumani teh kapan teu maot. Seperti nu geus dicaritakeun dina seri-seri anu geus kaliwat dina ieu carita. Siladung teh kapan teu apaleun kayaan lembur kampung Jenggung nepi ka kiwari. Nya can apaleun deui kitu. Sasatutasna manehna ninggalkeun lembur kampung Jenggung harita. Anu sabenerna mah manehna teh jadi alat pikeun di jalanan Jumani pindah ka alam indung pituina nu katelah nagara Pasir Hinggik teh ya. Harita kapan Siladung teh ngalakukeun kalakuan sarupa kitu teh sasatna mah di kanalian ku Arya Dwi Reksa. Salah sahiji patih atawa papati di nagara Pasir Hinggik. Anu harita dibere pancen ku nyemas kana ngaarum nu jadi indung pituina Jumani. Pikeun mapag Jumani ti alam manusia. Anu salah sahiji jalana teh kudu kumangrupa papisahna raga badagna Jumani jeung sukmana. Tapi oge kalayan make jalan anu jelas sabab musababna. Tah dumasar kana eta katang Tuhan anu dibere pancen ku nyimas kana ngaarum teh harita dua papatih kepercayaanana nyaeta Kirangga Suteja jeung Arya Dwi Reksa. Anu harita duanana oge langsung ngabagi tugas. Kirangga bagian ngiwat sukma Jumani, sedangkan Arya Dwi Reksa bagian nyeun tarekah pikeun misahkeun raga badagna Jumani jeung sukmana.
nya anu antukna Arya Dwi Reksa teh ngandalikeun salah saurang warga lembur nu keur kaparengan adu hareupan jeung Jumani dina mangsa harita. Nya parengna teh tayalian ti si Ladung harita teh. Tah sanggeusna eta tareka dilakukeun kalayan hasil, Arya Dwi Reksa henteu ngantep ka si Ladung nu harita diboro ku sakumna urang jenggung. Harita teh Arya Dwi Reksa nyurup ka si Ladung anu ngablesat lumpat sangkan teu kaudag ku masyarakat kampung Jenggung. Anu saterusna si Ladung teh dibawa ke hiji tempat nu jauh ti lembur kampung Jenggung. Samalah Arya Dwi Reksa saacana ninggalkeun si Ladung teh mere kulian atawa buruh ka si Ladung teh, nya ge si Ladung teu sadar, nya teu sadareun da teu apaleun. Anu apaleun teh Arya Dwi Reksa we. Si Ladung teh dibere kulian atawa buruh ku mangrupa kabisa dina widang ilmu bela diri. Nya ge ala kadarna tapi lumayan we lamun teh mah dibandingkeun jeung jalma anu biasa-biasa gitu. Si Ladung teh aya onjoyna dina ilmu bela diri teh. Oge daya pikiran anu rada jejeg tur anu bisa disebutkeun normal. Saacana mah apaan si Ladung teh bisa kasebutkeun jalma nu kurang hideng. Atuh satu tasna ditinggalkeun di tempat anu sejen teh si Ladung teu ieu ngarasa susah nalika asruk-asrukan ngalalana teh. Estu gampang pisan nyiar balad pikeun bebatureun nyorang kahirupan. Sagala teu karasa hese pikeun si Ladung. Kan hanya akal dina mangsa harita teh laku lampah si Ladung teh abongkena boga pangabisa. Manehna kadon sakarep-karep. Ayeuna ge apaan? Jadi kepercayaan salah saurang juragan jegut di wewengkon Cilawu anu katelah Juragan Witarsa. Ari pagaweanana urah jadi centeng jeung tukang nagih hutang kalian make cara paksa. Nu katelah debt kolektor teh meureun nya mitra mun jaman kiwari mah mun. Si Ladung teh dibaturan ku dua orang baturna nu katelah Karsoma jeung Yayat teh. Pan eta oge harita nalika reureuh di handapeun Tang Kalimus teh sasat keur satengahing perjalanan keur dibere pancen ku dununganana pikeun nagih ka jalma anu dumuk di lembur Cigagak anu pernahna aya tebeh kulon. Saacan Cianjur mun ti wetan mah geus kudu kitu we meureun. Mangsa harita teh manehna bet ditepungkeun jeung Anggala katut Kang Isa anu harita keur muru ka wewengkon Cianjur teh. Ari Anggala teh abanan dulur sabapana Jumani anu dikukut ku Mama jeung Sanupri nu dumuk di kampung Jenggung teh. Tempat nu dek disorang ku Anggala katut Kang Isa harita. Ari Anggala teteh lah geuning keuretan beungeutna teh oge rurupaanana nyeples pisan jeung Jumani dulur sabapana anu matak ngajadikeun si Ladung atawa si Regud ngarasa pohara kagetna nalika paamprok jeung Anggala teh. Anu antukna si Ladung harita ngajengjeun kawas anu kasima sabari melongkeun Anggala nu harita
Oke kebeneran anggala teh neuteup ka palebah si Ladung. Sarua manehna oge heran nempo si Ladung anu ngajengjan teu sidikna teu kiceup-kiceup. Tapi anggala mah lain heran soteh. Lain pedah asa-asa ke si Ladung da puguh teu apaleun apanan. Ari nyeh teh nyerenge anggala ngadon seurik ka si Ladung. Samalah saterusna ngadon nyampeurkeun. Atuh puguh we si Ladung teh beuki reuwas tur rampang reumpeung sabari ngajengjen. Nah geuning mang lain ngabantuan batur andi kanu keur teu walakaya ngadon malongkeun kitu geuningan. Sok atuh ka dieu nepangkeun kaula yeuh. Ya memang eueuh niat ngarogahala batur andika ieu ge. Bongan we nuduhan eta teh kaula saeueuh dek lumanya jeung dirarasaan mah make cara anu bener. Tapi ngadon dipapagku kecap anu sakitu garihalna geuninganan. Teu pupugu ngadon jiga Malik teh suka geuningan ka kaula jeung ka batur kula teh. Aduh, urang asuh heula mitra. Urang nyurut heula rokok ya aduh, teu kiat ye yang ngarokok. Mane asa raos nya mitra. Kumaha atuh ka palawargi anu seja sapertos pribados nurutan nyunut heula rokok. Mangga disunut heula anu resep eta oge anu teu resep mah nya teu sawios. Atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados saja dianggo silaturahmi nya. Muhun silaturahmi teh sanes kunaon urang siliduakeun pang namanya urang sadayana mudah-mudahan atuh aya dina kasehatan pribados dina danget ieu ade nepangan palawargi. Duh punten anu parantos ngadangukeun nya satia ngadungukeun oge anu parantos karsa subscribe anu masihan jempol oge anu parantos ngeresakeun nyerat komentar. Eta mah komentarna mah bebas we lah ku pribados mah kedah di filter kitu nya mangga teh teuing bade kitu bade kieu oge. Atuh nuhun kanu parantos nyerat komentarnya di kolom komentar. Atuh terutami anu maparinan kritik atau pisaran gitu tanya sangkan langkung ngaronjatkeun deui kitu nya kana kualitas ieu channel kitu nya mangga diantos. Tangtosna ku pribados sejadi paratoskeun pisan kalayan kabingahan kitu nya. Nuhun. Atuh anu sejadi tepangan dina danget ieu teh di antawisna nyaeta anu kahiji sapertos biasa ya Kang Adi Sukarna di Cicadas Bandung. Salam paktos mugia sadayana kulawarga Kang Ade nya. Ari dina kawilujengan lajeng ka Kang Mariana Yana anu linggih di Lenggas Dengklok Karawang. Salam paktos Kang Yana nuhunnya. Atuh salajengna Kakang Diko Cimerang anu linggih di Purwakarta. Salam baktos oge ka Kang Dego sa kulawargi anu linggih di Purwakarta nya mugia aya dina kawilujengan. Lajeng ka Teh Yulinda Belia anu ka di mana itu Teh Yulinda teh linggihna. Atuh nuhunnya mugia aya dina kawilujengan Teh Yulinda sa kulawargi. Lajeng ka Kang Dik Batagor. Alhamdulillah geuninganana saja ngarojong Kang Dik. Atuh nuhun Kang Dik nya tos lami teu
tepat-tepat anu ngagaduhan rumah makan dik-dik Batagor nya di Cimahi. Sok naos rumah makan namina dik-dik Batagor tapi seueur pisan eta teh macamna nya di rumah makan teh sanes mangsa ukur Batagor anu biasa dinikmati teh geuninganan seueur pisan di dinya teh nya. Mun aneka kuliner mangga rarongkap ka rumah makan Kang Dik-dik Batagor anu aya di Cimahi anu jalan saarah we eta teh duka jalan naon eta teh Kang Ganda Wijaya gitu. Sate acan ieu pamit eta mah di Cimahi teh sate acan anu parapatan geuninganan pokona nu saarah di jalan desa belok kanan we kitu teh. Jalan lurah sanes jalan desa jadinya atuh mudah-mudahannya Kang Dik-dik oge sa kulawargi. Mudah-mudahan atunya Kang Dik-dik sa kulawargi tetehna oge ka Neng Elin sareng Kang Romana nya aduh rerencangan turing mugia area dina ka wilujengannya kesehatan sadayana oge ka sakumna karyawan sadayana atuh nuhun kana pangrojongna atuh salajengna ka saderek Egi anu linggih di Anggar di Cijerah. Baktos saderek Egi oge lajeng ka Mas Oyum anu linggih di Bihboraya. Salam baktos mugia area dina kawilujengan. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat anu di Tasikmalaya nya. Kang Haris Arisandi anu di Sukabumi oge ka Kang Yaya Subrata. Duka di mana ya Kang Yaya linggihna. Dihilap ka warga Kampung Jenggung anu aya di Cianjur. Sepuh-sepuhna terutami ka ahli Kampung Jenggung para pemudana oge ka Karang Taruna DJM wargi-wargi pribadosnya aya Kang Rahmat dirinya teh aya saderek Paujan saderek Ramdan sampai saderek Samsul saderek Sahrul saderek Ules seueur we sadayana nya disebatan hiji-hiji mah bilih kami teuing atuh nuhunnya ka sadayana anu parantoskeun oge anu maparinan dukungan kana ieu channel. Mugia sadayana aya dina kawilujengan kaayaan sehat walafiatnya. Atuh nuhun ka sadayana sakali di pribados ngaraos bingah kitu nya aya pangalojong ti palawargi sadayana. Mugia atuh kasayan palawargi sadaya kenging balesan anu langkung ageng tangtosna ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga urang lajengkeun deui mitra. Pokna Anggala sabari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka si Ladung. Anu harita ngadon angger ngajengjen kawas nu teu merosea kana kadatangan Anggala anu seja ngajak cumarita tur ngajak sasalaman teh. Atuh saterusna mah Anggala teh nempak tak-tak nasi Ladung sangkan teu ngajengjen. Nah atuh ari ditepak sarupa kitu mah si Ladung teh langsung masang kuda-kuda. Anu saterusna narajang ka Anggala tanpa mere aba-aba heula. Puguh we Anggala oge teu cicingeun ari nya ngareupan sarupa kitu mah. Atuh der we. Duana ngadon jogol pada ngaluarkeun kabisana. Tetela geuning si Ladung teh lumayan oge pangabisana dina widang ilmu bela diri teh dibandingkeun jeung baturna mah. Da puguh boga tutungkusan nu dibere ku Arya Dewi Reksa teh ya. Tapi sok sanajan kitu Anggala nguntup kana kabisana si Ladung teh. Da puguh Anggala mah geus bisa kasebut masagi dina perkara gelut mah tuh. Atuh teu sabaraha lila oge teu sabaraha hese napikeun Anggala kaladenan pangabisa si Ladung teh. Da puguh nya ge si Ladung teh boga pangabisa nu dibere ku Arya Dewi Reksa. Da eta mah bisa disebut atawa kasebut ala kadarna.
unggul teh mun dipake ngalawanan jalma nu eueuh kapangabisa we model baturna nu duaan eta. Da ari ninggang ka jalma anu boga pangabisa samodel Anggala mah buktina geuning teu sabaraha hebatna. Aduh Mang Ajum geus tong diteruskeun Mang. Aduh. Rumasa dewek rumasa eleh. Duh ampura teuing Mang Ajum. Teh sangka anjeun teh ting masih keneh aya di kieu na. Ampura dewek nu geus ngaroga heula anjeun harita. Moga Mang Ajum teu males pati ka dewek ayeuna Mang. Aduh ampun Mang. Ujug-ujug kitu we. Pokna si Ladung teh sabari ngudubruk nyuuh ka handapeun Anggala nu keur nangtung. Nu teu wudu we ngajadikeun Anggala tambah-tambah rasa kaherana. Konon ieu teh Mang. Ari Amang teu pupuguh nyarita teh kawas nu sabulang bentor geuningan. Kula mah teu ngarti kana omongan Amang. Istighfar Mang, istighfar ulah kabawa kusakaba-kaba. Jeung dina naonan Amang teh bet nyuuh ka kitu ka kaula tong kikituan Mang. Pamali. Pokna Anggala teu puguh heran kalayan teu ngarti kana naon anu dicaritekeun ku si Ladung bieu. Anu terus we Anggala teh nyengkatkeun awakna si Ladung sangkan cengkat. Tapi si Ladung ngadontong we tungkul kawas nu sieun pisan. Ampun teuing Mang Ajum, ampun dewek tong dikukumaha hampura dewek Mang Ajum, hampura. Si Ladung geus pok deui nyarita samodel kitu. Mungguh pikeun Anggala mah nambahan kaherana. Atuh dumasar kana kapanasaranana. Antukna Anggala teh nuyun si Ladung ka palebahan handapeun tangka limus deui. Tepuguh di dinya mah ieu kaayana teh pan. Atuh pok we nyarita deui Anggala teh sabari nyepeng kana tak-tak palebah kenca na si Ladung. Nu ayeuna diuk digigireun samanehna sabari tungkul. Ieu teh sabenerna maksad Amang teh kumaha? Asa ya ari Amang teh atuh saha tur urang mana? Nah geuning bet nyebut Mang Ajum ka kaula sagala rupa. Asa ari Mang Ajum? Saha Mang Ajum nu dimaksud ku Amang teh? Cik sok geura pedar. Eta batur Amang nu duaan mah da moal nanaon. Tur mah ade kukumaha deui ku batur kula oge geus tong hariwang. Jadi anjeun teh lain Mang Ajum atawa Jumani urang jenggung teh? Lain Ajum ngaran kaula mah. Tapi ke jenggung cek Amang bieu teh. Jenggung lembur jenggung nu aya di wewengkon Cianjur maksud Amang teh. Cek Anggala rada curing hak nalika si Ladung nyabit-nyabit ngaran lembur kampung jenggung teh. Asa satpan kadinya bisa kadinya tujuanana Anggala ka tukang Ishak teh. Nya kampung jenggung mah ayana di wewengkon Cianjur. Ya sasat nama da asa nama asa eueuh deui ngaran lembur kampung jenggung mah salian ti didinya we. Nah geuning mun teh mah anjeun lain Jumani bet apa lembur kampung jenggung sagala rupa. Asa jeung tur urang mana ari anjeun. Pokna si Ladung kalahkah malik tumanya ka Anggala sabari ngaliuk-ngalik malik neuteub ka beungeut Anggala.
Iya mah ari amang ditanya teh kalah ngadon balik nanya geningan. Tapi teu nanaon lah, ku kaula saja dijawab heula pananya didinya. Ieu Mang, ngaran kaula teh nu katelah Anggala. Anggala ieu teh lain Mang Ajum atawa Jumani. Jeung batur kaula nu ngaranna teh Kang Ishak tuh nu itu teh tuh. Tah kaula duaan asal mah di lembur Cisompet Garut. Atuh ayana di dieu kaula teh sejak keur satengahing perjalanan ieu teh Mang. Guru ka Tatar Kulon. Ari nu dituju saya lihat di Kampung Jenggung anu aya di wewengkon Cianjur nu tadi nya didinya kula dek nepungan pangarsa Mama Ajengan Sanukri. Kumaha Mamang apa ngaran pangarsa Mama Ajengan Sanukri? Para cacarita Anggala sakitu nu sakitu parelena ka Siladung. Nah atuh ari gabrug we Siladung teh ngagabrug kana sukuna Anggala sabari pagupuk ceurik. Puguh we atuh Anggala teh bati rencak deui wae ruaseun. Ampir we luncat. Kitu deui Kang Ishak. Nu harita keur ngagedik nyampeurkeun ka palebah Anggala jeung Siladung nu tadi keur ngobrol paduduaan di sahana Pentang Kalimus teh. Ampir we Kang Ishak oge luncat sabari nyebrut tumpat ka palebah Anggala. Bisi sobatna kumaonam. Tapi teu kebat. Da kaburu Anggala mere isyarat kumeberkeun dampaleungeunna ka palebah Kang Ishak. Ieu mah bener Mang Ajum. Mang Ajum nu ganti karat meureunna nya. Ieu dewek Mang dewek ladung teh anu geus tega ngaruh pahala ka anjeun. Sawah lepak teh bareto. Ampura dewek Ajum, ampura dewek. Ceuk Siladung. Sabari ngading diut ceurik kawas nu kanyanyerian. Da puguh Siladung teh pan ayeuna mah bisa disebutkeun jadi jalma jejeg pikiranana. Sanggeus disapa ku Arya Dewi Reksa teh ya. Teh jiga baheula Siladung teh apaan bisa kesebut jalma nu rada kurang hideng. Oh itu kumaha ieu teh? Cager. Ari amang. Kumaha geus los-los deui nyebut Mang Ajum geuning. Geus udang. Cenah naonan bet ngadon ngalakukan hal sarupa kieu. Asa beuki teu kahar ti ieu teh. Geus cengkat Mang, cengkat. Bisi dibabuk heula ku kaula ieu. Pokna Anggala nu geus ngarasa jengkel meureunnan yang hareupan paripola Siladung nu estu galilieur ka manehna teh tadi teh. Geus lah Jang. Geus. Wajan mah teu hideng hungkul ieu mah. Asa aku ka bina-bina teuing ieu teh. Teu itu teu ieu. Kabehanana asa lalieur di pikiranna teh ieu. Ayo ah. Urang mah urang teruskeun di lalampahan. Asa miceunnan waktu tu puguh ieu teh geuning. Tinggalkeun we jalma nu kararieu patut mah tulah. Pokna Kang Ishak seolah milu rungsing yang hareupan tilu jalma anyar pinanggih teh eta teh. Tapi teu kebat Kang Ishak teh sumaritana ka Anggala. Sakaburu ditembal ku Siladung nu harita cengkat sabari kareret ka Kang Ishak nu geus aya sagigireun Anggala. Ke Mang. Tong wara ini telanan. Tadi teh cenah
dek muru ka lembur kampung Jenggung, dek nepungan mama ajengan Sanukri kitulin. Heuh, dewek apal pisan. Napogo dewek urang dinya pan. Samalah, sinu ngaku ngaran Anggala teh. Sidik anak kukut nama mama ajengan Sanukri apanan, nu katalah Mang Aju mata waju mani. Bisi teu percaya, yuk. Ku dewek diantar urang buktikeun. Bisi dijeunan mah. Sekalian dewek geus sono ieu sebenarnya mah. Hayang balik ka lembur kampung Jenggung teh. Ampun. Tapi omat dewek tong di kukumahnya. Eta mah terserah dek ngaku ngaran Anggala atawa saha oge. Dewek mah kapalingan ieu teh Mang Ajum. Uleng atuh. Anggala jeung Kang Isak teh sakedapan mah haruleng. Sejak mikiran caritaan si Ladung. Pikirna mun ieu jalma ngaku apal kalau lembur kampung Jenggung tur wawuh ka mamajengan Sanukri, berarti memang pantes mun teh mah ieu jalma teh ngaku urang kampung Jenggung. Samalah kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana, tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos orang teraskeun deui nya mitra. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.